acara Natal pan geus mulai urang kabawa pasar tengah malam dibuka diskon 50%. Nu datangna Haji Mukmin, Haji Soleh, Haji Faiz, Fauzi bangsa duka itu tah Ki Haji datang kadenya Ki Haji goblok tolol bin bolon teman. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kan si Abdul Qadir lain lalagat umur 13 tahun nyana keur arulin jeung babaturanana datang sapi ngomong kanyana nanya, ya Abdul Qadir lain jang ulin model kieu khuliqta anjeun didamel laisa lihadza khuliqta lain jang lalagaan ulin kieu cara batur maneh mah nyana ngadengekeun suara sapi kaget sapi keju dideulekeun ku nyana ndeulekeun deui teh sapi jadi bisa ngobrol umur 13 tahun jeung sapi. Di urang loba bisa ngobrol. Sapi, jeung kucing, jangan lupa gaib mah. Begitu lompat ngarandeg. Mas ngarandeg neuleuh arpah. Nu keur wukuf di padang pas poe eta poe arpah. Jadi nu wukuf di padang arpah teh katingali kadeuleuh ku nyana. Masyaallah ngayapakna jelema. Nyana gigieuan ka matana. Bentar ya dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Percis kos urang lamun pas mencet apa yang blak. Wih susu masyaallah. Eta ge sarua dibukakeun hijab sarua. Haji Pendi pagawean eta. Aduh Gusti Allah agung. Tuh batur umur 13 tahun teh geus dibukakeun hijab. Ya Allah urang mah tuh geus datang ka deuk paeh. Kuis lain di hulu bae ka kelek segala kabitis. Geus aya kaliwat teh ge. Boro-boro dibukakeun hijab urang resep dage ka ibadah can aya komo nikmat mah. Man taqwa adnan nasib at-tasdiq wa taslim. Lantaran perjalanan tasawuf, perjalanan thariqah menuju ilmu hakikat melalui thariqah hese saha pijelemanana nu endek usul ilallah hese lain lalagaan hesena emang kumaha sih hesena cenah bisa beda zikir lain zikir tapi ngabersihan hate ulah aya ria ulah aya ujub ulah aya takabur ulah aya hubul ja ulah aya hubur riasa ulah aya hubul dunya ulah aya godob ulah aya jahlu nafsu hawa wa taqwa. Masyaallah ngalegitkeun eta mah saleh lain lalaga sakumaha nu kamari piwalieun mamun endeu kawin be milihna geus lain nu geulis papandangan mata tapi make pandangan ieu dibawa ibadahna bisa entah henteu kitu geus teu rupa sebab rupa mah sakadar dedeleuan mata lamun ku urang dihayukeun bae moal aya anggeus dedengean mun ku urang dituturkeun bae moal aya anggeus ambean mun ku urang dituturkeun sakumaha watakna ka hayang ambe ka hayang ceuli ka hayang mata atuh moal anggeus datang ka pae terus we urang nutur-nutur ka hayang mata datang ka dagang teu nyaho aturan nutur ka hayang ceuli ka hayang sungut dagang di pamarentah henteu make aturan lantaran nuturkeun ka hayang mata manggi awewe urang Karawang geulis mulai geus nu di imah ditinggalkeun aya sawah sakotak dua kotak dijual nyana teu nyaho aturan ngadepean mobil
tenyaho haram tenyaho nuturkeun ka hayang mata pleng ka Karawang di Karawang mebes bae satungtung boga duit teu balik-balik kegeseng koe bekarak balik ka nu kolot gara-gara nutur-nutur ka hayang mata kos kitu nu bantak ngridit ge nutur-nutur ka hayang mata ka hayang ceuli ka hayang irungna di stop eta ku urang eta nyetop eta lain lalagaan sesele urang gudang beta jam 1 jam 2 kahayang mata pan hees stop ku sia ta coba ta sia goblok mata hayang hees bae sekalian diperemkeun ku aing tak kudu carekan cak mata teh kos kitu watu tinggal ngeleket teh we ka handap gitu nyarekan ayo ku aing sia dipentang sia ku aing nyaho ka hayang sia mata hees kan tileutik datang ke umur 70 60 50 ku ari sia hees bae ku ari sia ku aing dicoba ku aing ayo sia ku aing moal dipereumkeun ku aing sia dek dibentakeun dek diuk aing mah bila perlu hees na bari diuk sia atuh sarua-sarua keneh merangan mata urang umur geus sabaraha tahun datang ka kuari nu 50 nu 60 nu 70 can orang merangan mata tina supaya hudang ti peuting pake maca Quran pake maca sholawat can orang urang datang ka kuari sahayuna mata bae deuk kumaha jadi walina mandi subuh beres nangtung isuk-isuk dieu karepeun imah si embal liwat dideuleukeun keneh deuk kumaha laguanana tuh kan nah ieu batak gesek jasa urang hayang usul ilallah kudu ngarobah karesep mata karesep ceuli karesep irung karesep sumut etalah ngaranna watak mun masih keneh nutur-nutur watak atuh kos urang bae kos kieu wayah lalongsong ngaji wayah ngabesa atuh pere ngaji kitu bae terus bae wayah teu boga duit ngaji wayah boga duit ka puncak atuh kitu bae terus nutur-nutur watak urang teu pernah diperangan ku urang watak nah ieu urang mah leutik jasa leutik tuan Syekh mah geus tilu peuting teu dahar kemudian aya nu mere duit tuluy dibelikeun ka khubus roti suka masjid jana salat heula deuk didahar kumaha eta begitu deuk didahar ditegur ku Gusti Allah masyaallah masyaallah cek Gusti Allah wahai Abdul Qadir syahwat mah lain jang jelema nu kuat innamas syahwatu liddu'afa'il mu'minin eta mah kahayang dahar nginum roti jeung sajabadat tah mah jang mukminin anu lemah nu dhaif nu salatna kudu dahar bae mun teu dahar teu jadi ngaji ge mun teu 2 piring wudhu atuh teu jadi dhaif tuh tah mah ainu kuat mah ulah kudu barang dahar cukup ku subhanallah jadi kekuatan ya Allah mantak dipikeun ku jana dibikeun geus tilu penting teu dahar deuk didahar ditegor dibikeun maca subhanallah 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 teger awak gagah dicoba ku ente dicoba ku ari mah ketika urang lapar lah Tuan Abdul Qadir ge maca subhanallah hayang nyaho coba subhanallah 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 beuki leutik subhanallah gitu subhanallah beuki soran cak mamajikan ka banda soran eta sih mang dideul ngagoler can kataekan urang sebab naon atuh teu pugu-pugu maca subhanallah nungtun Tuan Syekh Abdul Qadir mah ditungtun teh ku Gusti Allah langsung kilah aya nu ditungtun ku guru kieu aya nu ditungtun ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam kieu aya nu nungtun ngaranna mursyid urang mah kuari kajajaden buah daging raga gajuk petet jajadian ngaranna datang ka amis bege teu ceuli teh buah hasum naga luar biasa boro-boro urang anu kos kieu sampurna nu nyiram teu kuateun
ngadahar buah daging anu jajadian teu kuat asem teuing eta teu kuat jajadian bagus tetap dipelak diurus ngurus dage make aturan-aturan urang ge sarua na kuari urang keur diatur melalui ilmu fikih syariat ngaranna nu rapi bae bersyariatna sebab Kangjeng Nabi ngajak ka Allah yuk cak Kangjeng Nabi urang ka Allah jak urang asalna ge ti Allah melalui syariat lantaran ieu mah geus hebat syariatna yuk hayang leuwih hebat melalui thariqah lantaran di thariqah konsisten hebat teu culak-cilik datanglah ka hakikat ngomong masa menit bisa tapi orang coba-coba ya dek beres syariat dek sholat subuh jam 7 baik. Luar biasa sek dek hayang jam setengah genep gaya biasa lantaran kerbeting nata nonton bola kumain acara Natal pan geus mulai urang kababawa pasar tengah malam dibuka diskon 50%. Nu datangna Haji Mukmin, Haji Soleh, Haji Faiz, Pauzi. Bangsa duka itu tah. Ki Haji daratan kadenya. Ki Haji goblok tolol bin boloon teman. Di balik Natal teh aya makna-makna tersendiri di balik pengurangan, pendiskonan dan lain sebagainya. Urang kudu kababawa kuno kos kitu. Itulah orang biasa baik ke masjid, ke mushola, ke imah, orang mah gitu. Tekuat merenang terame di masjid, terame si Udin deui, yang main di masjid. Nah udah tak lantaran sawah, watak. Ya, tapi pada lawan orang makan dalam mata hati mah di masjid ayah Allah, masya Allah, kapanggih jeung Allah. Emang Allah di masjid tuh kan gitu tungtungna kan gitu kan tungtungna tuh kan oh lain gitu lantaran di imamat tilok maca Quran di kantor makomo di masjid masuk maca Quran eta kalamullah minimal kapanggih jeung kalamullah sungut urang kakarake hate mencar sebab masih kena kalapis hijab dek galegitkeun hijab kudu pantang heula pantang dedelean pantang dedengian nu mantak boro-boro kelas urang atuh kiai dia masih beukeun kene duit ti bupati ko usul dah tuh masih kene ujian proposal kiai masih kene beuki ka duit kos kitu ulah jaritakeun wali teh kos itu ulah mendingan jaritakeun nyandung bae geus teh nu sunyinan proposal mah tuh teh jauh mentek hese dituturkeunana babna bab dunia pantama bab bangunan walaupun syiar jauh keneh teh ka Gusti Allah jauh lantaran aya muatan di jerona aya unsur ria jah dan lain sebagainya tadi bere we ku bupati marah iyalah nuku urang dihaulan lain jelema sambarang lain jelema biasa jelema anu geus kitu nahan perwatakan mata ceuli irung sungut gitulah carita thariqah nama ambalaya kuari urang mendek berthariqah di Indonesia bae thariqah pun dihitung leuwih ti 25 Lewi ku NU pernah dihitung di muktamar thariqah di Indonesia aya Satoriyah, aya Tijaniyah, aya Utsmaniyah, aya kitu Qadiriyah, Naqsabandiyah, aya deui kitu ngaranna naon Ghazaliyah dan lain-lain sebagainya ampalah ya thariqah. Tapi kan di deuleu ku urang nu berthariqah teh eta tadi nyokotan duit larangan-larangan dagang limbah nyandung deui nu berthariqah teh lain hayu ngabersihan perwatakan syahwat tapi ieu mah dihayukeun syahwat lamun urang hayang di thariqah mah lain haju dihayukeun tahan cara nahanna kumaha dika Allahkeun
jelema nu geus ka Allah bae bakal na cukup ku saaya aya kayak geus usul kakara opat sekaligus opat ulah dua-dua opat geus pae di beuteung pae oh ari toriko pae di luhur beuteung nah iyalah urang kese caritana bercaritakeun ibadah ka Allah nu pohara supaya mantep nya wali bah geus eueuh we pikiranna naon hiji we Allah tumantak tuh keur carita Syekh Khalil Madura nyana keur mondokna kene di Tuban we geus bisa nyeungseurikeun lain nyeungseurikeun teu karasa imamna lantaran di jerona aya samuan nyana teu daekeun berjamaah seserian nya makana salat magrib pan harita salat magrib oh keur majuna ghairil maghdubi alaihim seserian rakaat kedua disaru seserian beres salat kiai langsung udang siapa tadi yang ketawa-ketawa enggak sopan waduh langsung akhirnya ku santri-santri iya kamu Khalil kenapa kamu ketawa-ketawa ngeganggu orang sholat beres kamu lantaran di non gitu ditanya terus saya makanya ketawa terus itu di hati kiai di imam ada nasinya kaget kiai palinganan eker tadi maca Fatihah teh nyana teh lapar jadi nyana inget ka bakul keur diaduk-aduk sanguna keur ngakel lah cek urang langsung dibawa ka imah berarti lejer basambarangan ya masya Allah tuh geus kanyahoan ternyata nyahoan teu daek berjamaah nyana teu daek berjamaah lantaran di jerona lamun ka urang ki Khalil geus moal jasa aya Avanza di jero aya Scoopy di jero aya Beat aduh aya motor Beat aduh Gusti Allah lagu komo nu SMS dambung kajahoan kuno kolot mah nu jahe anyar cek Khalil mah jurig salat kos kitu mah lain jelema tah mal daek ya Allah urang mah teu daek makmum teh aya santri ustad datang ka mana Masjid Al Ittihad atau Al Azam lantaran gede yuk ganjaran berjamaah barang neuleuh make calana make teu make kopiah eta embung neuleuh zahir sakitu teh lantaran naon urang masuk make adabnya mah teu make adab teu bisa disalahkeun embung padahal mah cak pikir pasti basuh kene nu penting babacaan Fatihah rapi kulantaran ieu masuk make adab make kopiah make samping ieu mah kurang adab embungeun dina bab adab zahir atuh pasti bae kesel ngamakmum kana kos kitu mah embung teu bisa disalahkeun eta gelan zahir kene eta mah masuk syariat kene bari bagus pakai kopiah pakai udeng-udeng kemudian pakai jubah wah bagus ya imamnya pas majenanya mulai setar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin teu beres mbung ngomong pantes aya kasalahan eta gara zahir doang can diteropong hatena masyaallah karim mentak henteu ngahiji da umat Islam ieu lantaran ku loba jasa variasi ieu ahli sunnah ieu Muhammadiyah ketika dek berjamaah embung aing mah ngamamum kamu Muhammadiyah ge tutu masalah teh aja make bismillah ieu ngahargaan henteu aing mah embung bae pokona macak aing embung geus bae embungnya nama Muhammadiyah embung ngamakmum ka ahli sunnah embung padahal teh can sakumaha biasa kene masalah tah mas Muhammadiyah ngamakmum ka NU ngamakmum ka Muhammadiyah penting akur aturan-aturan masalah sebetulnya organisasi tapi tetep bae gede ke ideologina teu hayang ngamakmum teu bisa disalahkeun sabenerna lantaran nu ieu make adab nu ieu teu geus nu make adab embung ngamakmum ka nu teu make adab ajeun salat sorangan digeunggeurekeun olos orang salat sorangan Allah di tukang deket temboknya supaya ulah anu ngamakmum bila perlu masuk ke temboknya nanti udah bisa tembok kayak di makmum embung kayak ngamakmum embung itu bisa disalahkan aya makna tersendiri di jero hatena sebab naon jangan naon ngamakmum guys bagus gitu make lepis teu make kopiah budak sakumaha nonton film salat ulah deuleu zahir da batin dah zahir kos kitu komo batin
udah sok nyanyawanan nggak saya mah nyanyawanan main baik itu bisa dihijikan itu bisa dihijikan kan juga kuah gitu sebab lawan nyawan nyana lah kos gitu tuh itu ke karakter zahir kok bumus nyaho ke batin kurang begitu nama mum ke kiai geus nyaho ya batin waduh proposal can turun batin dah wah malah hayang di kiai ku hayang di mama ke embung ngamamungan dah itu bagus pandek ke Allah ya teh ya nyana nyupiran dek dibawa ke Allah kok ke proposal sih mampir kok mengkol sih kapan sa kok mengkol sih ke hubul berbagai hubul jalan Bandung saya ke batin wah bung dek ke Allah mampir dalam batin tuh kan gitu bentak ginahan ngamakmum nu plong-plongan ke Allah pikiran duniaan dan lain sebagainya nikmat di makmuman anak kurang Allahu Akbar tegep nginahan sebab janana bener-bener ke Allah urangnya kabawa tah situasi pas kita kabawa osokna keur salat ya aya mengkol jadi kabawa ku imam sebab imam nu ngejek-jek ke Allah kos dalang ngejek-jek ngina beda karasana kos ceramah kiai bagus ya dalilna loba tapi kabaca we kurang sentilan Golkar karti ku aing berarti di balik ngaji aya muatan Golkar di balik ngaji aya muatan P3 di balik ngaji aya muatan PKB di balik ngaji aya muatan itu urang ge di balik Natalan aya muatan di jero ulah urang salabetkeun awak urang akidah urang ulah kabawa sakaba-kaba mualila urang hirup di alam dunia besi jadi mamala salametkeun urang mendingan maca Quran zikir maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah urang keur ngabahas tentang istilah laus dina masalah pembunuhan lamun aya nu ngabunuh seorang terbunuh pelakuna kan kudu dijelaskan saha pelakuna oh iya nu tinggalin ieu saya haji keluarga Haji Asmawi Cikupa Talaga Haji Atinah binti Haji Asyik maut kemari kemudian Abbas bin Haji Amsyar Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya mayit ngagoletak di sisi jalan eta pelakuna kudu kanyahoan cara ngayahokeun selidik urang mana korban kejadianna di mana andai kata ternyata korban teh urang Cikupa kejadian di Balaraja aya urusan naon sih ieu korban jeung urang Balaraja saasi babaturanana nyana bergerak apakah di ekonomi apa di politik nyana bergerak di bidang naon mun dagang naon sarekan-rekanna dah ieu mah keur carita atuh polisi geus leuwih jitu kos kitu mah sabenerna nganu mantak henteu tuntas di Indonesia lantaran gaji polisi leutik janggel ini ke arah eta teh modal andai kata aya terjadi di Balaraja nu ngamodalanana saha lantaran pihak Polres teu nyadiakeun modal jangan lidik eta pihak eksekutif pemerintahan teu nyadiakeun polisi kan anu karena Allah anu karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar nana polisi nu karena Allah meureun cara diwali mun karena Allah
buktina walingi malulu. Tapi kan perlu penanganan. Karena pihak korban, keluarga merasa penasaran, ya otomatis lapor ke polisi. Kudu dimodala. Namun memang selalu guna mah modalna puas pihak korban ge. Nyelidiki ka mana ya? Karangkas sabaraha duit tak karangkas. Jeung dahar-dahar puas. Tapi kan kadituna penyalahgunaan jadi proyek. Iyalah di Indonesia nu teu anggeus-anggeus. Jadi lamun jelas mah neangan anak ngiraheun. Kehilangan motor, lapor polisi. Nyana neangan ka mana-mana jeung jaringan geus luar biasa kuari mah teu mungkin datang ka teu beunang teu mungkin. Lantaran kok lamun urang nyaritakeun tentang permainan mabes. Ya, babari jasa. Kanyawan titik-titik-titik. Kok mun mawa HP mah. Lah, tah geus. Kula baheula keur di mabes teh geus nyaho jasa. Ya, itu urusanna kecil, titik mana dan lain sebagainya. Bah, kanyawan bade lumpat ka mana? Kanyawan kajen kumaha ge. Sebabna Indonesia teh leutik geus dikurung. Kejadian di mana? Di Balaraja. Naon ieu kitu si korban teh ternyata hanya pedagang di pasar, moal jauh musuhna hanya orang-orang sekitar pedagang eta keneh. Sedangkan sekitar eta mah moal jauh lumpatna paling karangkas betung. Dari jauh ke Merak, dari jauh nyebrang ke Lampung. Leutik tah bae kitu mah, komo nyana mawa HP. Ieu, tah suara HP teh geus bisa dideteksi. Aya di mana teh suara HP sakali bae nyana HP teh aya hoan. Geus teu kudu make satelit Amerika di urang geus jago jasa mun aya nyaho mah. Suara HP titik suaranya Lampung. Segera ka ditu. Tak komo nyana HP di mata. Langsung ka nyahoan teng 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 tak di dieu berarti suara. Tinggal deteangan dirinya. Ya, geus gampang gas eta mah. Gampang lagi gampang na deui. Belah ditueun gampang belah dieun. Belah dieun gampang tong geus. Gampang ona ada belah ditu, belah dieun gampang. Nu teu kudu beunang apa ge beunang we. Kok bisa teu barareunang sih? Iyalah nu ngondisikeun eueuh nyana teu karena Allah ketika dikondisikeun teu saluluguna eta dijadikeun proyek ieu kan nu teu betahna. Neuk ngarobah eta geta bangsa Indonesia teh seseleh. Ieu kuari kan aya pohara ya ayeuna. Di Belanda Gus Dur kuari ngayakeun kitu acara wayang kulit. Gus Dur geus eueuh. Tapi nyada ditu ngayakeun nyaritakeun ieu kesalahan dalang nyaritakeun tentang ngamaenkeun wayang. Arjuna lain kitu bertingkah seperti Arjuna. Sami Aji lain bertingkah Sami Aji teu sesuai jeung aturanana. Kabeneran deui, kabeneran. Ieu Semarna eueuh. Coba ge di Belanda. Mantap ulin mah ulah ka Citra deui, Sekali ke Holland atuh. Masya Allah. Ya isyarah anu luar biasa dalam ngamainkeun wayang dipaenkeun teu sesuai jeung aturannyana, teu sesuai jeung karakterna. Kabeneran ripuh lantaran Arjuna, Gatotkaca dan lain sebagainya ditanya di negara mana teu jawab, apa di negara Astina, apa di negara Hijri negara. Tuh, ban sia nyaho jasa pan. Dasar meureun sia mah dalang ongkoh meureun. Nah ini tengah bejakan apa tiasina apa di pendawana kabeneran deui neangan lantaran ricuh jasa ieu penonton kalut kabeh penonton lantaran setiap wayang baer ieu teh sesuai jeung aturanana penonton demo kabeh neangan Semarna eueuh ieu kuari teh keur neangan Semar ieu eueuh Masya Allah. Berikut anak-anak Semar gareng cadei cepot cadei gareng cepot aya di dieu aya keur nunggu tahan eta si cepot. Aduh, beres. Cepot tuh beres. Aduh, cepot jadi raja semenit. Iya, unik Gus Dur mah. Kok bisa kos gitu? Wallahu a'lam. Jadi tegarti Gus Dur geus maot. Tapi masih kena seperti eta. Nyana aya di satu ruangan. Eta kos gitu. Tegarti Bu. Itu sih yang boro-boro kos gitu ngaji gitu karti tuh boro-boro cari tekan eta tuh ieu keur kuari keur neangan Semar eueuh ieu mun ku urang di manaan sieun saudara
paingan gubernur aya tandingan DPR aya tandingan ya kan yo ya kan kudu diselesaikan ku si Semar Semarna biasa Semar mah tilok aja kuari saralah main Arjuna keluar ti karakter Arjuna cepot keluar ti keluar mangka cepot nah Semar jeung santri nan opat ieu kalut sieun kula bahasa bernama isyarah eta sieun masyaallah kieu ilah ka Belanda ulah sok nyaho sia sok nanyakeun aing segala naon siapa bae datang ngawudu kees balik geus nanyakeun aing kira ke Belanda kumaha sih sia ya Allah ya Rabbi sieun mah aya risi mah aya masyaallah wagari Semar kan sok nasehatan Semar eueuh ya Allah ya Rabbi yalah Indonesia kuari keur teu boga Semar dalangna keur teu nyaho aturan mana nu kudu iraha kudu dipaenkeun teu nyaho waktu tiga urang mah geus bae ulah caritakeun kos kitu teu masa kadar siloka ku ari mah urang nglobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kekalutan politik ekonomi budaya urang mah biasa bae ka Allah abeh tentrem abeh tenangkeun bae batur mah urang mah urang bae ulah milu kacok ulah ya Allah ya Rabbi nah iya ya kos kitu eta Gus Dur eta aduh rada aneh oge nah pelakuna mesti lamun nyaan di tangan gampang ieu mah nu terbunuh ge pelakuna teu kapanggih lain teu kapanggih teu dikondisikeun ketika dikondisikan jadi proyek inilah nu beratna sehingga jeleba kuari leungit motor geus pembung lapor ke polisi bung lah urang gitu waduh hilang ayam kambing hilang kambing kerbau kos gitulah jadi bung aing mah geus kajen bae kotok maning kotok bae leungit teu kudu ambay-ambayan kambe segala eta anu kos kitu tah jadi di urang polisi di satu sisi urang butuh di sisi lainnya na eueuh nu ngadanaan urusan ngadanaan atuh jauh mentek nyana ngaharepkeun danana ti urang saegeun urang lolobana susah terbengkalailah permasalahan hanya orang-orang nu berduit lah anu bisa melaksanakan kelanjutan tentang kasus tersebut jelema leutik moal bisa sebab naon saha nu ngondisikeun polisi tadi kondisikan kucuran dana tadi itu tuh kos gitulah keayaan Indonesia nya mun hayang nyaho encan abri leuwih parah tibatan polisi abri mah kumaha gitu encan DPR oplok gitu kumaha emang naon nu diselesaikan emang punya anak gitu jeung lamun nyana nyelesaikan masalah mah rapi jan teu geuningan teu rapi berarti nyana gawe nu ku urang kamari dipilih teh teu boga gawe talalianan habak DPR beusi boga tetangga DPR geus maning taliat gantung berarti beneran deh aing menukna sasaran ya keur carita doang kaayaan negara kos ieu kitu doang geus aduh lah tukang gantung-gantung lah cenah aing mah DPR teu gagantungan ngagantung maneh we sia deui orang urang dahar di restoran mewah di Singapura dahar di hotel di Singapura teu dijamin kehalalan anak masyaallah karim hesek untung aya urang Padang nyana ieu restoran Padang di ngaranna doang Padang ditanya ke orang mas dari mana saya Malaysia oh Malaysia ngaranna doang Padang jelema orang Malaysia ya kemana begitu begini Malaysia tadi Malaysia tanyain Padang atur mah nyana ulah nyeun Padang di dinya restoran Malaysia sabar menanti kuduna kitu ieu mah make Padang mah pan Indonesia tah mah kuduna ditangkep tuh budak belatara terkenal urang Padang di mana-mana aya jadi lagi make Padang bae Malaysia betul terkenal teu bab restoran lah bab Padang geus ka Amerika leuwih hese deui mata teu betah ge kula mah di Amerika leuwih hese di Amerika masyaallah tapi di bulan puasa di Amerika lebih hebat tibatan di Tangerang di Amerika aya pasakan Turki halal di Amerika aya pasakan Iran di dunia halal di Amerika
Amerika aya pasakan Arab halal, di Amerika aya pasakan Indonesia halal, aya merek halalan. Bukhari dirinya restoran Bukhari halal, engke aya di dieu restoran-restoran nu macam-macam nu Amerika, nu Inggris, nu Prancis, nu Jepang haram aya merek kan di Amerika mah ya. Turki halal, Irak halal, Iran halal, aya merek kan Indonesia kan carang nu bisa nyeun Indonesia restoran di Amerika hese Amerika kan hiji halal. Siapan haram, Thailand haram, ya Amerika halal, Inggris, Prancis halal. Jadi aya jelas di Jawa halal haram leuwih ngeunaheun nu mantak ke bulan puasa Arab daripada umroh banding ke Amerika. Hanya coba urang kos itu di Amerika mah bersih tempat bagi masyaallah. Pohara masjid dage aya masjid di Amerika sangat dihormati di Amerika mah. Orang Amerika nu puasa, orang Amerika nggak hormat. Komo aya orang Indonesia datang, kemudian nanya muslimnya anak hormat. Tewanian di Amerika mah ngarokok di hari penuh puasa. Tewanian nyana mah minum di hari penuh puasa. Eta di negara barat di Amerika menghormati kalau puasa. Di Cikupa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Kok selain bulan puasa baik di Cikupa mah di Citra. Emang kayaknya udah bawa manusia. Parah di Indonesia parah. Barandahan tuh pernah ke Amerika merenana. Coba sekali-sekali ke Amerika. Masya Allah. Kiai kosnya apa baik. Ayo sih aku bahas sih. Terpercaya sih kai. Hingga si Amerika kemarin bulan puasa. Rapi di Amerika. Pohara. Menghormati orang Muslim. Ternyata loba di Amerika di Islam. Masjid lagi bersih. Seni orang asup ke di betah. Masya Allah sangat dihormati. Salah sebenarnya di Amerika. Diurang nu acak-acakan diurang. Baheula tutup warteg bulan Ramadan tidak boleh tutup. Tapi aya nu asup mah jalan tukang masalah. Kabelah dia gantung suku. Gantung suku, bahwa salah guys, jatuh kadeulean burungan naik di luhurna wajar ngadar, kadeuleun di handap mah garantung ke masalah. Kuari mah geus teu ngagantung deui. Geus blak-blakan. Indonesia mayoritas Islam, saha nu salah? Ya kiai nama terus bae. Saha nu salah? Pemerintah apa mah? Coba teu menghormati gitu maksudnya. Ya Allah, ya Rabb. Ares ngomong. Ikut cerita pepencitan di Indonesia nu hese adalah di Bali. Pertama kaula ziarah ke Bali waktu ke pesantren diamanatan. Jang bebekelan di Bali mah. Bebekelan jeung kupat non katungarana meuli lontong sebab di ditu mah nu halal. Dina ayana pepencitana Buddha Hindu. Oh ya. Berat bener hese datang ka ditu. Urang teu betah. Hirup cara kos kitu teh teu betah. Sampai kuari hese di Bali aya hiji-hijina pas orang keluar itu di kapal asup aya restoran Padang. Muhammad bejakeun ka kaum anjeun ulah rek gadahar hewan anu poe sorangan mimma lam yuzkarismullah atawa dipecit make pepencitan di luar agama Islam haram hukum. Eta lempeng tapi lamun neuleu zahirna lafaz lain kitu geus tah biarkeun anu aslina wallahu alam bi muradi ulama ngajelaskeun model tadi tapi lamun neuleu zahirna lafaz mah lain kitu kumaha wala taqulu nalika dalahar aranjan kabeh mimma tina hewan lam yuzkar anu dipencitna teh teu disebut ngaran Allah ima pae sorangan berarti teu disebut ngaran Allah wa ima dipencit ku kafir tirok make ngaran Allah wa ima dipencit ku muslim tapi nyana waktu mencit teh maca bismillah atuh haram bae kan sebab mimma lam yuzkar ismullah mah umum eta teh bahasa kos kitu nu mantap dipacekcokeun dina masalah pepencitan teh kitab labu bajilid-jilid kitab dageun macekcokeun mimiti mazhab teh mazhab Syafi'i
kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Hanafi urusan pepencitan teh beda-beda ngahukumanana ayat nama ieu keneh. Entah kurang kaliru lamun kurang memperhatikan kana uraian mazhab urang kaliru. Lantaran tina bahasa anu umum ulareka adalah rajen mimma mate isi mausul min syagil umum berarti kudunya masdukna teh hewan disipatan ku ari nu lam yuzkar ismullah eta hewan nu teu pernah disebut ngaran Allah ketika dipencitna berarti pepencitan kafir geus jelas teh nyebut ngaran Allah atawa dipencitna teh ieu teh sanajan jelema muslim nu mencitna tapi nyebutna lain ngaran Allah. Ieu mencit teh lantaran jang karuhun aya di dieu keresa. Ieu bade pencit teh atas nama parentah bos di pabrik teh ieu lantaran di dieu aya nu jamringan jin miing teh jin nirjan bisi kasinggung si miing. Da ngaran jin miing da nirjan miing eta ngaran jin. Coba kok umat lain nyaritakeun aja bener. Nirjan atawa ieu mah pepencitan teh jang nu ngageugeuh di dieu lantaran karyawan teh ieu teh saminggu-samingguna lobaan kasurupan lantaran cek perhitungan ieu teh kudu mencit sapina teh kudu anu hideung meles-meles teh ieu huluna kudu disimpen di dieu dihandapeun meja dikubur daging nama disabodokeun demi nu ngageugeuh di dieu gereser haram pencitan urang Islam lu mencit nama atawa nyana mencitan teu maca bismillah lam yuzkar ismullah teu maca bismillah haram nu mencit nama haji mukmin bagus kan nya haji mukmin nya mukmin nya haji tapi jangan mencit teu maca bismillah kadang golokna snap haram aslina bahasa milik zahir seperti itu lantaran ditungtungan kadieuna kunaon tungtungna wa innahu lafis sebab pepencitan anu teu nyebut ngaran Allah eta teh keluar tina aturan kehalalanana haram sanajan nu mencitna muslim pacecok atuh dinya kok jadi kieu sih pacecok di mana ieu letak pacecokna urang moal kabongkar ku potongan kiai model urang ustad model urang moal kabongkar ku bijari pacecok ieu macekcokeunana dina urusan haram ngadahar wala taqulu amil ngaranna nu kos kitu teh nah tina hewan anu dipencit teh nyebut ngaran Allah dielatan lantaran wa innahum lafisun pepencitan model kos kitu teh pasek teh ngadaharna tina pepencitan nu teu disebut ngaran Allah kaluar tina kahalalanana wauna dijieunkeun wau istinaf saha eta Imam Hanafi Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i ulah dijieun wau istinaf atuh wau hal kan urang mah teh nyaho nu teu mondok mah puyeng nu mondok ge puyeng nu teu mondok atuh beda ke fungsina nya cek Imam Syafi'i teh singkatna bae wauna dijadikeun wau hal geus nu urang nyarita wau hal al haluma qaidun li amiliha hal eta ngoidan kana amilna geus amilna wala taqulu maknana haram lantaran aya nahi geus nahi teh eta teh nuduhkeun kana haram kapan nah eta amil nah kuari di qaidan kuwa innahu labisun berarti haram sote ketika pasek ai pasek mah uhilla li ghairillah ai uhilla li ghairillah mah kafir ai mukminan teh nu mantak ditaksis ku hadis Kangjeng Nabi panca Kangjeng Nabi aya sahabat naraskeun ka Kangjeng Nabi begitu ditaros tentang matrukit tasmiyah tuan kumaha lamun aya hewan dipencit kemudian teu maca bismillah cak Kangjeng Nabi kulu dalahar bae aya nu mencitna muslim mah fa illa tasfiyatal jid wa illa tasfiyatallah fi qalbi kulli mu'min
sebab nyebut karena Allah mah geus aya ieu di jero hate mukmin. Ca mukmin mah kajen kumaha ge di jero hatena mah Allah 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 Allah. Adapun dikaluarkeun nyebutna secara lisan eta mah deuk jelas hatena mah geus ka Allah halal. Tah ditasis ku eta cek Imam Syafi'i nu mantap. Oi haram sote hewan nu dipencitna ieu anu dikoidan ku pasek mah uhillah lighairillah kafir berarti jelema mukmin mah sanajan teu maca bismillah halal wae mantap zabihatul muslim halalun pepencitan jelema muslim halal wa ilam yudkar ismullah alaih sanajan teu disebutkeun ngaran Allah ketika mencit sanajan teu maca bismillah halal bae beres tak dipacekcokin teh loba cerita pacekcok nama Imam Syafi'i Ibnu Sirin Imam Malik manehana nama ngahukuman haram kana hewan sawawan tarogat tasmiham dan sahwat nu penting nya nama teu maca bismillah dek mencitna kafir komo dek mencitna muslim teu baca bismillah nang aja atau boat setiap pepencitan teu bismillah haram hiji di mana dalilnya wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah lantaran wa innahu labis keluar tina aturan halal teh di bismillahan mah masyaallah. Nomor kedua Imam Tsauri Abu Hanifah anjeunna nyaritakeun kieu eta pencita di mana teu bismillahan ditingali heula mun maca bismillah teu maca bismillah na ngahaja haram tapi lamun teu maca bismillah na teh apa halal. Dua cek Imam Syafi'i mah lain deui cek Imam Syafi'i lamun nu mencipta jelema muslim mah deuk maca deuk teu masalah keur carita teu macana deuk ngahajan deuk pohon halal lantaran cek Kangjeng Nabi zabihatul muslim halalun pepencitanana jelema muslim halal sanajan teu disebut bismillahirrahmanirrahim. Di mazhab Syafi'i mah teu kudu maca bismillah ngan sunah maca bismillah sunah jatuhna tuh kali kana ya sunah bismillahirrahmanirrahim sunah bismillah teu maca bismillah juga masalah maca siap babar ya Allah ya karim kitulah cara ngelempengkeunana ku Imam Syafi'i itu jadikan wa innahu tahwaulil hal lain wau istinab atop lamun memang ngajadikeun wau atop eta bakal jigna teh model nu dua imam tadi sanajan muslimun teu maca bismillah eta teh tetep bae teu halal imah teu maca bismillah na ngahaja wa imah poho cek Imam Malik wa imah cek Imam Hanafi mun teu maca bismillah na pohoan aing ngahaja mah tetep teu halal tapi cek Imam Syafi'i mah ulah dijadikeun wa atau bisinat tetapi ieu mah wauna teh waulil hal geus hal faidun li amiliha berarti di dieu teh kumpul muqayyad jeung qaid geus dilempengkeun payah rumul uklu fi halikauni piskon pakot berarti cek Imam Syafi'i haram barang dahar haram ngadaharna tina hewan bihali kauni dina tingkah ayana eta hewan dipencitna teh piskon ai piskon mah pepencitan jelema nu kaluar ti aturan Islam atau berarti tah mah pepencitan kafir atau orang Islam tapi teu akur jeung pepencitan aturan Islam piskon ngaranna mata wa innahu la piskon halek satu kene uklu ikut piskon hal eta nggak aya hal di dinya bae fungsina ambalaya artina luar biasa mun teu dihalal we tadi itu jigna eta carita keur carita kesimpulan hukum wah lamun dicaritakeun pacekcokna moal datang ka magrib kaburu ngagalor can dahar ieu entak ieu disingkat bae kiai ulah panjang-panjang cenah sanajan geus ngadah luduk lain deui cenah kieu atuh dipapanjang ge jatuh mondok atuh hese nu mondok batunya tak wawa atap atap berarti aja mau penghubung antara kalimat ieu jeung kalimat itu kalam ieu jeung kalimat kalam anu berarti dihubungkeun geus lamun dihubungkeun maka penghubungna naon ieu make waw berarti waw mah limut lakil jam'i lah lamun limut lakil jam'i kumaha fungsina aya nu geus kararaji mah oh iya aya sia teu ngaji sing ngabobo sungut watak beda kiai mah atuh bener tanya
kenal minimal nyai-nyayan lah itu tuh kan beda jol beda alfiahan kurang tentang wau itulah gak goreng lah masya Allah ini nahen patip diwawin sabikon Allah hiko ngeuseunah kan itu sebab eta potak jami aya lahik aya sabik aya atap lahik ala sabik aya atap sabik ala lahik hukumna mah akur teh mutlak jami mentek di dieu ge tah jadikeun mutlak jami atuh geus bae berarti setiap hewan anu dipeucit lamun dikarismullah berarti eta teh hukumna fasik wa inna fasik haram berarti sanajan nu mencit muslim waninya wani ngan eta mazhab Maliki atau mazhab Hanafi tinggal teu maca bismillahna apa ngajak apa pohoan mun pohoan atau ngajak cek Maliki tetep lantaran teu dibahasakeun bismillahna teh dibacakeun teh disebut haram cek Imam Hanafi ieu pohoan mah teu masalah kecuali ngajak tapi cek Imam Syafi'i lain gitu wawana wawalil hal qaidun li amiliha geus berarti wa fiha qaidun wa muqayyadun geus kurang dilempengkeun ku ari haram sote ngadahar hewan payahrumul uklu bi hali qauli ison ketika dipencitna pasek ai pasekna uhilla li ghairillah ieu nu mencitna lain muslim kafir atau muslim teh aturan teu sesuai jeung aturanana bangke bae itulah mentak kurang sebagai penganut mazhab Imam Syafi'i dikuburnya di mana ke di Mesir Imam Syafi'i mah tah kula ge hayang cita-cita kamarieu deuk sandeukeun zarah ka Mesir ngan berperang di Mesirna pending heula mungkin tahun hareup mungkin bakal zarah siap-siap aya dua Syafi'i teh deuk zarah ka Imam Syafi'i aya dua aya Imam Syafi'i anu di Mesir make kapal tah mah aya Syafi'i bojong teu kudu make kapal mah teh kudu naik kapal tah mah leumpang jalan jadi urangnya benar manut mazhab Syafi'i hayang zarah ka ditu luar biasa cara bejana masya Allah kamari ka Baghdad geus ka Imam Ghazali geus Junaidul Baghdadi Sesiri Sikti Marufil Qurhi geus Abu Bakar Shibli geus nah ieu tinggal ka Imam Syafi'i nah siap-siap deuk milu ka Syafi'i Mesir apa Syafi'i bojong terserah ka geus lah kieu cenah nu deukeut beus bodoh sia atuh geus teu kudu becak aing teh mah geus sorangan mah geus ka ditu mau rokok bae kitu teh dua tak lempeng cek Imam Syafi'i geunaheun ge cek Imam Syafi'i doh kuari mah aya hewan pae sorangan pake haram mana ayatna wala taqulu mimma lam yuzkarismullah sebab pae nanyana sorangan ku Allah hakikatna henteu disebutkeun ngaran Allah na Arab atau pepencitan Katolik, Kristen, Protestan, pepencitan Buddha, Hindu dan lain sebagainya lain agama Islam kafir, haram. Ayatnya wala takulu mimma lam yuzkarismullah alaih. Atau pepencitan Muslim ngan sesuai jeung aturanna lantaran ieu uratna henteu putus ketika dipencit pertama wala takulu mimma lam yuzkarismullah alaih. Haram bangke bae. Pernah terjadi aya nu mencit korban mangkaning hargana 17 juta. Gede jasa sapina. Kemudian dipencit barang dipencit beres dipencit ieu uratna masih kene nyambung. Tah eta teh laporan cek ulah bangke tama kos kitu mah. Hukuman bangke aya kiai datang ka dinya. Jangan sembarangan mubazir kan ini. Ini kan hewan sehat. Udah nggak usah ngikutin aturan Kiai Uci ini mubazir ini keset aja kita bagikan dia tuh sebodoh aing mah hayang tenon sia nanya ke aing eta teh akur jeung aturan Islam kemudian ku sia dimubazirkeun atau lembok los ku sia hayang mah tah eta kiai anu beuki duit pamarentah mah kitu teu make takrib kula di situ di takrib haram teh lain di daerah urang lain di daerah Cengkareng akhirnya kumaha akhirnya nu nanyakeun ka kula tetep bae ustad pandiri itu nu nanyakeun haram ini haram nggak boleh ini bangke ini cek kiai nu sejen teh udah nggak usah ikut campur kalau kamu mau hukumi bangke kamu nggak usah memakai ini mah mubazir mau dibagikan aja ini kumaha coba eta kos gitu set kiai na aya disebutkan kiai anu kiai kula ge nyaho teu beres di Golkar teh mah teu boga aturan eta pernah terjadi geus ulah masyarakat mah loba nu enggak akhirnya ku tukang baso terus ku tukang somai ku tukang dibagi ke masyarakat mudaek masing-masing mbak
Nah, udah dijinan baso di dahar nama kudu ngaharamkeun tadi tadi. Jadi jualnya meuli kadinya bego kabehan. Jika di aplikasi Al-Quran ada dalam HP tersebut. Nah, udah ditanya ya, nanyakan sekadar sakit itu mah tuh masalah. Kadar sakit itu mah masalah. Sapira taman nenden Al-Quran di HP, di laptop, lagi dibawa Quran. Ketika orang hayang ngaca Quran atau dibuka, dibaca boh Quran, boh kitab, masalah mau ke situ. Nah, ya, daripada orang nyanyi ning Al-Quran. Pertanyaan kan sakit itu, nah bener lah meren lain etan untuk ditanyakan dengan bodoh ben nanyana pasti nama nih ditanyakan teh kumaha lamun dibawa ke WC itu merenan maksud nama. Eta beda jeung kaset. Ai kaset mah bacaan Al-Quran huruf. Kaset mah hurupan aya ge sora. Ari HP mah tawa laptop aya. Ini lamun teh mah ku urang dipencet timbul huruf sebab menang akses ini ngaranna nah jadi Quran aya teu dipuat pa di dinya teu bisa tah mah jadi dipuat diasupkeun timbul ke naon bedana jeung Quran ngan cara ngaluarkeun anu beda. Ari Quran mah dibalikeun salembar-salembar, ari eta mah di pencetet keluar, digeser, tah eta kitu-kitu kene. Jadi si nama Al-Quran mun tadi pencet atau ditutup berarti sarua jeung Quran ditutup. Teu kadeuleu. Quran ditutup teu kadeuleu katutupan ku jilid. Ieu teh dipencet atuh katutupan. Beda ieu mah kekuatan tulisan, Quran mah cetak make klise. Ari HP mah kekuatan cahaya. Sarua kitu-kitu kene. Jadi lamun dibuka mata HP teh dikaluarkeun, dibeberkeun aya hurufna. Ai kaset eueuh. Geus beda kaset mah mun dibawa ka WC teu nanaon lantaran eueuh huruf Al-Qur'anan. Sama sarua jeung jelema talar Quran. Urang mun nyekel kitu kaset teu boga wudu teu nanaon. Sarua jeung urang boga wudu nyekel jelema anu talar Quran teu boga wudu sasalaman jeung nu talar Quran. Atuh masalah. Dicekelan ku urang nya mah talar Quran ieu sudah urang 2 rakaat henteu. Sarua jeung kaset sebab kan sora doang tama di jero ngarang batin. Tapi ari Quran mah ketika ditutup urang teu kadeuleu, ketika dibuka aya HP sarua, ketika dipencet aya, teu dipencet eueuh. Geus urang mun aya HP aya Quranan dibawa ka WC 2 rakaat. Urang boga HP aya teu boga wudu dicekel ku urang 2 rakaat. Iya nu di dia ahli doraka kabeh ya. Itu mah eta mah. Ya. Insyaallah. Tuh kitunya cerita HP sing hade anu mantak. Satu sisi bagus, memudahkan, satu sisi gampang dijongklok. Sing hade urang boga HP aya Quranan. Bari mah di Mekah ge teu kudu make Quran di deuleu ku Quran, make HP maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil biasa kayak gitu. Oh masalah. Itu anu mantak eta HP awal-awal mah dilarang di Mekah teh dilarang. Teu meunang pintu teh di pintu penjagaan HP. Ternyata horenganan di jero lain sekadar alat komunikasi dipake maca Quran. Didilah orang Arab jak orang Arab, oh berarti Quran diakses ke HP dibaca teu kudu make Quran nu aya.
hiji kadang-kadang jauh, kedua kadang-kadang ma'atu nitah kabatur, jadi mempermudah teh kos kitu teh akhirnya dimenangkan di Mekah. Nu maca Quran make HP namangan duaan, anu oondoana nama 1 juta. Nah, cek ulah mendingan ulah sebenarnya sebab loba anu oondoan. Tenyawan teh orang Melayu, apa itu oondoan? Kumaha sia bae. Itu bahasa Prancis oondoan. Tuh kos gitu, sebenarnya mendingan ulah sebab di dele-dele penghargaan terhadap Baitullah. Kadang-kadang ketingali ibadah na prat-prat cuprat motoan kos gitu kujang naon dipoto di Baitullah, moto Baitullah lain jang dipoto Baitullah majang ibadah melalui perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus teu kudu make kenang-kenangan mata ieu cukup dicatat ku malaikat belah dieuna belah dituna disaksian langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada tuh aing di Baitullah nyalan eta fotona tah horenganan ku Allah mah dibendu naon hartina otak teh ku teu datang kadinya ku boloon ting teh si jelema hayang ka alam jeung ka deuleu ku mata zahir manusia tapi ku Gusti Allah teu diperhitungkeun tolol teh jelema kos. Geus teu kudu mamawa HP Allah tah mah tempat anu mulia. Geus teu kudu hayang ka deuleu ku jelema kudu nama urang nyamar dirinya teh. Geus teu kudu hayang ka tangan ku jelema cukup ku malaikat jeung cukup ku Gusti Allah. Ulah mah hayang kenang-kenangan di mata manusia cukup di Allah jeung di malaikat. Sakitu Bang. Sallallahu